Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten pamiarsa TVRI Jawa Barat di mana wae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawung patitip siep dina acara Tembang Sunda Cianjuran. Acara kamemet kadedeh urang sadayana nyaeta Tembang Sunda Cianjuran anu nyuguhkeun tur magelarkeun haleung tembang ngalangkungan TVRI Jawa Barat sobat urang sarerea disarengan sarim singkuring Noval M Safari. Pamirsa, dina denget ayeuna anu magelaran teh ti pakembelan tembang Sunda Pentang Pusaka dipupuhuan ku Bapak Asep Truna kalih asuhan ti Teh Mayang Amalia Nurzaini SSN. Kalian juru mamaos Neng Cindy Fadilah Nuryadin sareng Kang Haidar Rasidanullah. Pamirsa, minangka pintonan anu munggaran dina danget ayeuna baris kasanggakeun dina laras pelog. Lagu anu munggaran kasanggakeun papatet kalayan panambih balebat mupukeun bang kalayan panambih dareda. Pamirsa, pamrik dina danget ayeuna dina kacapi endung aya Kang Asep Truna, dina kaca pedincik aya Kang Wawan Ajang, dina suling aya Kang Asep Rudi. Pamirsa, nyebit dina rumpaka anu baris kasanggakeun. Hujan leutik ngaririncik, hujan poyan silantangan. Nyadayeuh ngajadi leuweung, nagara geus lawas pindah saburakna pajajaran. Kahayang teh pajar gerabrai beurang, pek balebat, pek ngolebat, kebat liwat. Pamirsa, nyanggakeun runtuyan lagu anu munggaran, nyaeta dikawitan ti papatet kalayan panambihna balebat, dilajengkeun mupu kembang panambihna dareda. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Saga di Karang Pawitan Giringsing Sutra Dewangga Sumangga urang ngawitan ngahalang tembang Sunda. Hujan letik ngaririncik, hujan poyan silantangan. Angin puyuh lulukan helang ngalayang ti beurang. Gagak ngelak di suhunan ti luhur ngahayu hayu hayu sateh hayu mulang pulangkeun ka pajajaran. Pajajaran karinganan pangdangun
Peristiwa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sekitar kita, peristiwa bergulir setiap hari di seluruh wilayah Jawa Barat. Kami merangkum setiap peristiwa yang terjadi, mengemasnya ke dalam bentuk informasi teraktual dan terkini. Jawa Barat hari ini menyajikan laporan termutakhir pada layar kaca Anda. Setiap hari hanya di TVRI Jawa Barat. Kamera standby. 3, 2, 1, silakan. Dewi Asri tanding leuwih baraja inten gumilang puputon putri kadaton pamidangan pajajaran panyilekan sadayana turunan gunung gumuruh gening pancaran salaka domas bongan bangkong aduh Allah kacai teu
teu dijadikeun. Kumasuling gunungan deku masuling suling tengan sinung baik kumakuring gunungan kumakuring kuring tengan bingung baik aduh mending baik awi belah pikeun tali, aduh Allah dipasian digintiran, mugi ulah rengat galih abdi bade dasi sindiran. Lumayan mah gunungan sabrang salayan, lebet kaca bemahan teu. Lumayan mah gunungan hatur lumayan, lebet kasae mah henteu. Aduh sae mah henteu. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Dibantun telem cantigi di kali deui. Handeu ku anak dengan dunungan
gantian ku kate bae panuju mah abdi teang abdi mah rek paling jadi dipi karena pekan kubadori abdi moal tiis pikir dunungan lamun jan laksana diri Gereleng sorat titiran arulin rejeng kapinis ngadehesan karagawa walet macokan wam hali bertanggah ka langit mipir sinar layung marawak kembang candana gones kembang candana gigis saryeun walet ngalang layung ngalayang layali halimun di suku gunung aling-aling layung kuning halimun di suku gunung
ari ras urang panggan kita pamer halimun di suku gunung aling-aling layung kuning halimun di suku gunung aling-aling layung kuning ruhai umyang nuka sawang nah mana ketir teuing ari ras urang panggan Dipapaler ku hariring. Pamirsa sonomah estu nataku nanging hanjakal kawatas wangenan ku waktos simkuring pun novel M Sapari amit mundur amit mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.